nu mantak lain ku amal asup ka sorga mah lamun urang ngandelkeun ka sorga amal isin atuh amal urang jang meuli sorga atuh isin puasa salat atuh urang mangan syukur Allahu akbar kadang ikut ceuli Allah Maha Agung jajero hate manteu agungan kene cincin pamajikan cileuhan kene cincin geus digosok berarti kan agungan kene cincin Allahu akbar di mana saya salat naon ge subuh sabaraha rakaat 2 jam sabaraha ari neuk ngaji aing salat subuh heula ajo niata qodho berarti bener kan ngaji kan berarti eta jelema ngaji eta ji kieu teh salat kos kitu sorga geus jasa na kos kita mah cak Gusti Allah gelan nukallifu nafsan illa wus'aha ulah nu agung tega beratkeun ka awak-awakan ka hiji jelema saha bae di mana bae aya rek lalaki rek awewe illa usaha kecuali sakabawana kunyana eta qota minal amal ai kabawana nyana kos kitu atuh kos kitu bae kunaon aja salat rek khusus boro-boro sia aing henteu geus penting salat bae deuk khusus deuk tah ayo salat teh pokona mah nya ka sorga mah lain ku khusus iman amal soleh geus bisana sakitu cek kamari ge ngajelan nu kalifun nafsan illa usaha poe eta bapa bisa ngadalil giliran nu kitu diapalkeun we kunyana asalnya syaratna asalnya rukuna beres geus eta amal soleh emang ka sorga kudu ku amal ku amal mal kabeuli sorga nu sakitu bagusna bayangkeun bae coba nu sakitu indahna widadarina ge lamun teh mah cinggirna ka dunya panon poe surem mun nyidu saket celaka laut jadi amis mun urang neuleuh ka widadari eta teh pingping jeung bitisna teh jero na ge kadeuleuh ku ngagenclang neuk ditumpakan ku potongan aji pendek atuh ngajengkang ti heula geus lain ku amal ieu mah asup ka sorga mah ku rahmat Allah subhanahu wa ta'ala batak la nukallifu nafsan illa sabaraha poe kieu di sorgana lain poe-poean bulan meureun lain bulan-bulanan tahun meureun lain tahun-tahunan sabaraha tuh hum fiha khalidun saeneng-enengna di sorga masya Allah karim